Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus, Mang Idrus tadi teh teu jadi barudak meuli baju teh, loba nu nanya followers Mang Idrus, "Kunaon cenah Mang Idrus make teu jadi meuli baju dulah?" Lah barudak cek aing nya, tadi ge aing pernah bilang, aing lamun pilah pilih teh sok tara jadi sok kalah bingung aing mah, sok kalah dilema. Tah barudak daripada meuli baju dulah teu jadi aya mah urang neangan naon teh neangan rumah makan, keur buka bersama jeung pamajikan, aing lapar ieu geus tareh magrib barudak sakedeung deui, 10 menit deui magrib aing can can anu teh can meunang ieu tempat makan tapi barudak aing teh sabenerna mah geus meunang rumah makan teh tapi pinuh aing teh teu meunang tempat aing teh bingung teh ku di mana ieu teh rumah makan anu deukeut anu 10 menit deui ti dieu tah ieu asalna mah rek kamarot aing teh rek rek makan di dinya jeung pamajikan ngan pinuh tah barudak aing tungtungna mah aya geus adzan magrib aing wayahna we jeung pamajikan teh bukana we di luar tinggal ikot nginum aing duh kot haus pisan ieu mane asa sedih kieu aing jeung pamajikan baju dulag teu jadi rumah makan teu dapat teh aing kana parah rinuh teh geus we ayeuna mah tinggal itu aing keur buka di luar dahar ieu dahar cilok tinggal itu wah kot ngeunah pisan kieu anu lapar teh dibere dahareun atuh tinggal itu pamajikan ge nginum heula biasa mun pamajikan mah meuli somai bah biasa we barudak syukur ya apa yang ada tapi ku aing ditapakuran barudak meskipun daharna jeung cilok nu penting mah bersama-sama bersama orang yang kita sayang meskipun henteu daharna di nu rumah anu megah anu mewah rumah makan nu mewah tah dahar cilok ge barudak kot mane asa bahagia anu penting urang bisa buka jeung pamajikan geus heula asa kitu heula nya barudak videona nu penting urang kudu loba-loba bersyukur jangan lupa barudak tonton terus video selanjutnya dari Mang Idrus. Assalamualaikum.